Urang Jawa Barat sehat, urang Indonesia sehat. Kuring mah peupeujeuh kulantaran ieu teh tanah pusaka ulah diroga hala, ulah disiksa. Ku kituna peradaban geus ningalikeun sing saha nu nyaah ka Bogor hirupna bakal nanjung, sing saha nu ngahina Bogor hirupna bakal susah salawas. Mangga bade nyarios politik ge mangga. Pak Harto kapungkur ngawangun peradaban pertanian Indonesia di Bogor, ngadamel IPB di Bogor, ngadamel pusat peternakan di Bogor. Teras Pak SBY tiasa 2 periode mimpin panlinggihna ge di Bogor. Pak Jokowi periode kedua anu ngaldinten ge sareng Pak Wali Kota Bogor. Di istana Bogor. Presiden ayeuna Bapak urang sadayana Pak Prabowo Subianto apan linggihna ge di Bogor. Mantap ge nu ngajabat di Bogor sing nyaah ka Bogor. Tentara bakal tepi ka jenderalna, polisi bakal tepi ka jenderalna, jaksa bakal tepi ka jamna, pengadilan bakal tepi ka hakim agungna. Geningan Pak Wali ge tiasa janten wamen dalam menjadi wakil wali kota, sane wali kota Bogor mah janten wamen. Kukituna mudah-mudahan kunaon sim kuring ngawitan mingpin, ngawitan ngabenahan Bogor, sabab dinu emutan kuring lamun Bogor kaurus, Jawa Barat katata. Sederhana. Kudu ngahargaan hukum nu aya di dieu, teu meunang nulak cangkeng di tanah Bogor bising kawal